Ayeuna urang senang-senang kieu, tenang kieu. Paluangan urang dari uang tiba kekurangan ieu kekurangan itu. Tapi negara cek Kangjeng Nabi akhir zaman negara nu paling nikmat, agama nu paling negara paling aman adalah Palestina. Nu mantapnya rantai we da nyamuk ka jenting ayeuna Palestina teu boga senjata bisa bangka Palestina moal bare ieu. Ayeuna naon teh hiji pae gantina 100 gantina 1000 moal pae di baheula lamun aya parahe mari negara yang beunang ku Rusia kunaon. Nah, ku Israel mah di baheula geus beunang sabab ayeuna dina Al-Qur'an Palestina jeung Rusia, Palestina jeung Isbani jeung Israel ayeuna emang tiba heula teh moal eureun-eureunna. Tah, lamun ayeuna Palestina beunang ku Israel ku Bani Israel mah mun tiba heula ngan cek Kangjeng Nabi negara nu paling nikmat nu paling aman akhir zaman muke negara Palestina. Tapi jelema umum tiap negara daratan kabeh ka negara Palestina sabab negara Palestina negara paling aman sabab naon aya Imam Mahdi. Geus kuruna geus zamana 100 tahun di mana geus 100 tahun 2024 lain 2000 geus naon 100 tahun turun Imam Mahdi nantinya di mana cicingna aya sabab naon tanggal 1 Muharram kamari naon hah tah geus kajamuan tanggal 1 Muharram poe naon eta ki? Kemis. Hah? Kemis. Nah, eta geus tanda. Kemis barbo. Tanda Imam Mahdi turun. Geus kuruna ieu. Aya nih eta. Hah? Geus aya ngancan nyaho kanyahoanana engke di pas Ka'bah. Pas Ka'bah Imam Mahdi takbir satu kali ribuan jelema 40 kawetan hancur 40 kawet kapuluan hancur jadi sekali takbir teh geus hancur kakara ulama-ulama di beat ente Mahdi lah kaula lain Mahdi ente Mahdi lah ditunjuk ulama-ulama ku ahli ilmu ku ahli ayeuna kasyaf ditunjuk bahwa eta Mahdi teu ngaku ayeuna mah loba sote ngaku Imam Mahdi ieu mah ditunjuk lah kaula lain Mahdi. Ayeuna geus mulai negara ieu geus ngabantu negara ieu ngabantu perang dunia geus ngajamana. Sebarang negara ayeuna turun ngabel Palestina, ieu ngabela ieu perang dunia gede-gede. Di mana acak-acakan negara dunia acak-acakan turun Imam Mahdi ayeuna geus remeng dunia arek acak-acakan. Imam Mahdi turun aman Palestina ayeuna Israel negara Israel benang kepala negara Palestina sabab negara yang paling aman adalah Palestina. Mudah-mudahan puluhan akan sasa agama mudah-mudahan sing salamet amin menang perjuanganna tersekalipun anu mati mudah-mudahan langsung diasupkeun sing jadikeun maut syahid asup ka surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal